Ieu. Kang Hayu. Mung nama Nyai mah teh hayang nama Iya. mung. Apaan Nyai yang beunghar? Hayang berharga apa akang kira-kira mung eta mah si Ona mung. Kalau mau ditolak deh kumaha gagal deui wae. Iya pasti. Atuh da akang kira-kira tuh mah nya aya titisan si Ona Ih, eta mah. anggeus hayang beunghar tapi kumaha ieu kan ditolak gagal deui wae. Ih akang mah tapi sagodang we sia. Wah, mau mali lah ya. Atuh kang mun Ya, kira-kira. karena tumbuhan lagi dia. Dia tumbuhan. Ya, ayo. Gara-gara corona aing mah hayang beunghar si akang kudu peureum jeung si Ona aing. Terido akang, terido aing mah. Si Ona dikumahakeun ku si akang. Terido aing mah terido atuh akang si Ona dikumahakeun. Gara-gara corona si akang jadi peureum jeung si Ona aing terido rek beunghar oge kira-kira atuh akang. Terido. Ih, kunaon? Si akang tuh di ditu. Henteu ka dieu teh ningali si Ona henteu. Si Ona? Heuh. Ona asli apa Ona titisan? Oh, emang aya dua? Ari eta si Ubaid asli apa si Ubaid titisan? Ari Nyai naon sih nya Ubed asli atuh. Mah nya Ubed Ngalieur, titisan. Iya Nyai, tadi teh Ona teh eling. Teh eling kunaon ari si Ona? Duka atuh. Tadi pas ngobrol tiluan teh manena ngahuleung jika jelema stres. Eta kitu Nyai da tadi teh jol-jol ngulang terus teh ngalamun langsung aja mangkat nya. Ciri-cirina pakai baju kumaha? Make dasternya warnana beureum ati. Beureum Mun. Pokok eta teh keur jeung si akang keur sare si Ona teh. Dasar si akang mah. Akang. Udah si eta teh lain si Ona titisan, eta teh si Ona keur teh eling. Naon nyi? Ayo naon teh rame kieu. Lain si Ona titisan. Si Ona keur teh eling. Teh eling. Bener teh keur teh eling si Ona teh. Da akang mah teu nyaho nyi. Dasar si Aya teh Si titisan. Ona dikumahakeun si akang. Iya, da akang mah teu nyaho. Dasar si akang. Ih. Ya, menunjuk akang. Saona? Saona, Saona kunaon? Saona kunaon sih ampun ah. Ih, kunaon ih? Si Ona Teh kunaon? kunaon ih? Kang Hayu. Hoyong atuh Kang Hayu. Tulungan. Istighfar Ona, istighfar. Saona. Kela orang sebrot. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, siap. Cari. Wayahna euy. Susul lah ka bah kutil. Ayeuna kene. Heeh. Hayu nih, langsung. Oh, sebagian. Nya ieu kumaha ieu? Teruskeunana. Bukan, ih. Teh Ona jadi stres gara-gara murotan lalaki. Ubed mambung terjadi sieun, sin stres juga Teh Ona. Mangkana ini sukan. Oh ya, geus janji aya arek ketemuan. Makanya ini suka teh rek janjian kan. Sarua, oh ya oge. Aduh, karunya Teh Ona. Teh Ona. Teh Ona. Teh, Tadi jangan Teh Ona, mama tuh PT. Bere cai. Bro, praktekin coba sama suara anak. Suara awewe. Halo. Kurang. Halo. Suara laki eta mah. Halo. Kurang. Halo. Halo. Sedih. Halo. Coba rada panjang. Halo, apa kabar? Pertahankan ya. Siap. Tong suara laki deui atuh. Siap. Nah, yang orang telepon heula. Bagus nah. Saha eta? Orang telepon heula. Om Agus. Halo Om, apa kabar Om? Ini sama Siska Om. Ajak ketemuan kok. Om katanya pengen bersama saya Om. Hai Abang, hai. Bang Suding. Pas des kebeneran euy. Ka dieu lang Suding. Pas des. Nah. Lain Kang Suding ngasar urusan gitu rek ka mana? Jeung aya naon ieu teh? Kieu. Uin teh ti Bakutil ti mana tapi nyusulan Nyusulan Mbah Kutil
Rek jual beli sapi lain. Lain. Yeuh, si Ona nepi ka teh eling. Cenah dikaret ku Bakutil. Nepi ka teh eling. Kala. Asa kurang paham kieu teh maksudna kumaha? Si Ona teh dipelet ku Bakutil. Ting make pelet naon? Ting make jampe naon? Nepi ka linglung teh eling. Da ayeuna ge nyebut-nyebut ngaran Bakutil. Ih, ulah sembarangan. Bisa jadi fitnah. Har ari Pasekdes, kan uwing nu nganter ka dukun age, ka Bakarta Pasekdes. Atuh ari kitu mah di dinya pipilueun. Lain kitu, abdi mah ngojek. Saukur tukang ojek Pasekdes. Ari onahna di mana ayeuna? Ya di ditu keur teh eling nyata. Kaayana teh eling. Heeh. Ya, Bro. Kayak mun papanggih jeung Om Agusna, pindahan we ditna porotan. Siap, Bos. Suarana ganti ku awewe. Kalem bisa diatur. Onah anu asal cager kudu cager, anu asal jak kudu jak. Cager si Onah. Mang Soding. Kumaha? Ieu jeneng sebenang. Terus Ayeuna ieu rek bingung ke manakeun. Heeh, kumaha lamun Kakak Soding? pula. Atuh kumaha tuh ieu ka manakeun? Piceun sing jauh, pakaler. Nyanggeus urang piceun ka kampung sebelah atuh nya. Heeh, sok. Kunaon, Bro? Kunaon ai maneh? Ona, mana kudu bogoh ke akang sia nya. Mana bogoh teu ke akang. Bogoh akang. Bener mana bogoh ke akang? Bogoh akang. Ai maneh? Ona, akang hayang papanggih jeung Ona ieu. Baru datang ka dieu nya. Keluar teu imahnya. Bro, stiker, Bro. Ona, gancangan atuh buru ka dieu. Akang geus teu kuat ieu. Ona, di mana kene buru atuh gancang buru. Akang geus teu kuat yang papanggih jeung Ona. Ona, gancangan akan di tepi di tempat tujuan. Ona di mana kene buru. Akang. Si Ona. Hai. Hai. Mana tadi? Hayu akang. Salah mana? Hayu akang. Mana tadi? Hayu akang. Ampun. Udah wes ya. Ampunan akang. Gak sampai ke mana sih akang? Ayo nih jeung si Ona teh. Sendal naon nih kakak teh erek. Karek. Sabaraha teh akang geus mas. Tepar jeung akang teh. Dasar si akang geus tajam. Dia teh akang mah. Akang! Tadi aku akang ya non. Tuh ini amplop harapan mantap. Itu undangan teh bener keur urang teh. Ari akang, apan akang keur penting oge ningali eta teh undangan teh hareupeun pantu imah urang. Jadi akang rada heran kan urang mah teu didata ku RT teh nu bakal meunang bantuan sosial teh. Ieu akang meureunnan hasil tirakat teh ieu. Urang kan teh didata ku RT, tapi bet meunang eta dina
bantuan sosial. Oh, bener sih nama iya. Jadi lain melalui titisan, melalui undangan ya mah. Geus akang ulah ngomongkeun titisan. Nyai mah nyeri hate lamun akang ngomongkeun titisan teh. Lain gitu, kan jadi adil. Ayeuna Nyai menang duit bantuan, akang menang titisan anak. Ngeunah sia. Ya tuh, kusara cokotna. Nya geus ku Nyai. Masalah duit mah lalaki tong pimiluan. Geus Nyai sukan cokot. Terus satu lah. Bagian duit bantuan, akang bagian titisan anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun ka palawargi sadayana tos sumpi ieu gempungan. Alhamdulillah ayeuna bantosan tos sumpi ti pemerintahan. Saacana bantosan ieu bade dibagikeun, aya sambutan 2 patah kata ti Pasekdes. Mangga nyangakeun Pasekdes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ka para wargi sadayana, masyarakat desa ieu bantosan teh tos sumping. Ieu teh di daftar nama sadayana. Ngan datang ke bantosan ieu teh sadayana janten sapalih. Kitu tah. Mudah-mudahan kapayuna nama bantosan ieu teh dongkap sadayana janten tiasa ka cover sadayana. Kapasian gitu tah. Kumargi bantosana dongkap rasa kieu. Kumaha lamun anu jalmi mampu bantosana ieu dialikeun kanu kirang mampu. Setuju. Oh iya. Neng Oyah panginten. Mangga Neng Oyah kapayun. Mohon atuh Pak RT, Oyah mah rek masihkeun deui weh kanu leuwih membutuhkan. Oh saya tuh pami kitu mah ditampi ya. Kin orang sanggakeun kanu teu mampu. Mohon. Atur nuhun nya. Baita saurna aya artosan kena beratus. Mami. Nuhun ya Pak. Tampi. Salajengna deui. Makasih. Mama. Oh mohon atuh sawios nyanyanggakeun Pak RT. Secara simbolisna ditampilna ku Neng. Mohon. Kin serahkeun deui ka abdi. Oh mohon. Nyai, ayeuna dina tatanen aya gaduh domba. Nya geus atuh ku Nyai ayeuna pasikeun we kanu teu mampu atuh. Saya tuh pami kitu mah. Keheula. Kumaha nyi? Tapi kan tadi ya tos masihan ka Suherman, ka Odi, ka Asep, terus anu lain oge tos masihan ka Centin naon sagala. Ai Nyai mah ieu bade dicanak we kan aya data nah tanyai di dinga. Yang geus lah ya dibikeun. Ya Pak RT ibarat arisan we Nyai ka kocok gitu keluar ngarana eta oge Nyai kan ka data maknya ayeuna ku Nyai teu dicanda. Yang geus ayeuna ya kela. Terus eta mana amplopna? Tah ieu amplopna ya. Aduh. Tah kitu atuh. Nyai
Nah, geus aya bagianana Geus kakitu, Nyi. kudu dibikeun deui ka batur. Geuneuh wae dasar si RT begug. Yuta perak sadesa, yuta keton saketon, dulur asuh ka asuh, suka bunga ka asih, siswa siswi umati babarengan. Yudulur sabu benur, gotong royong ngahiji, teman asuh belaan, sangkan dulu Ai serosnya manganya. satu jam. Hah? Ai sembako nyai ka mana? Teros. Tadi teh nyai nyimpen sembako di dieu. Ieu mah kudu gelo si Egol da ieu mah ah. Sanu ningali sembako nyai. Iya Akang, ari icis jang bayar si Entin irah dibikeun. Ari Akang kumaha ieu teh? Engke lah balik ti ditu engke ka si Entin nyimpang heula ka si Entinnya. Oh, nya atuh. Akang ge heula. Naon? Itu tuh bacaan itu tinggali gak kan? Tah, tinggali tah. Baca ku Akang. Pengobatan alternatif mengobati segala penyakit. Kalau tidak sembuh, uang Kembali 10 kali lipat. Uang kembali 10 kali lipat. Lamun diubaran teu cager, berarti eta uang kembali 10 kali lipat. Berarti lamun 100 jadi 1 juta eta Akang. kurang gawean ya dukunnya. Tuh tinggali bacaan anak kan jelas. Akang pura-pura gering. Hah? Tapi gering naon Akang atuh geringna? Punya naon. Kieu meh. Kan Akang pernah kaseureud. Taeun Akang. Tah, sanggeus kaseureud teu bisa ngomong, gagu. Pura-pura teu bisa ngomong mah Akang. Heuh, Tah, hayu Bro. bener. Kumaha atuh ayeuna? Nya urang eta we. Biayana kan eta nu duit entin teh eta keur bayar hutang ka entin. Oh, bener eta. Hayu Bro. Ayo, ayo. Kan itu berarti Kang. Hayu Bro. Kabeneran ya Kangnya. Jadi urang teh bisa bayar hutang ka entin, bisa boga duit. Aya naon ka dieu? Nya bade tatama atuh. Manya kadere kadon balanja atuh. Ieu tatamba jeung saha? Ih si Akang. Oh. Kunaon si Akang teh? Mangkukna si Akang teh ka seureud engang eta eunana. Taeunana Jadi badag panjang deui. atau untung di dinya. Punya itu jadi sembang. Nah, betul jadi tatamba. Hanya kan si Akangna Kunaon? teu bisa ngomong. Gagu. Ciga nama letahna meureun ka bedolku eta eunana eta teh. Kabedol ka handap. Saha ngaran saha? Gelis. Kasep atuh. Nya Asep. Asep. Panjanganna naon? Asep naon? Kasep sodik eta teh. Asep Sodik. Wah. Sodik we murun di Asep. Ngambek, tong ngambek ya. Nah, alamatnya di mana? Pengkolan. Pengkolan. Cai. Cai. Iya. Mau. Oh, Pengkolan Cimaung. Bener. Pelbah mana? Cimaungna. Cai. Hasum. Ci asem. Si asem. Abah bener deui. Kadieuna make naon kadieuna? Oh, sepeda motor. Motor naon kadieu? Motor Honda. Yamaha. Naon atuh? Susu. Kaki. Suzuki. Pinteran dukun teh Susu Bang. kaki. Bahasa gagu nama gini Iya, kan. Abah diajar harita bahasa pepetah nanti ya. Kieu teh rada hese. Teu gampang kieu. Aya tarifna.
Sabaraha atuh tarifna eta? 100. Terus apa? Oh, geus kada bayar. Nya geus kunai bayar. Tuh tinggal itu. Tuh baca. Bayar pengobatan dibayar di depan. Oh, nyai bayarnya. Eta sok nyai bade bayar heula tah. Reka mana? Kan bade bayar di depan itu udah bacana ge. Ari Nyai bayar di depan teh lain ka hareup. Nyai bayar ayeuna ti hareup saacan ku Abah di obatan. Nyarios si tadi atuh. Tah nyai bayar tah. Tah, ieu duitna. Lamun geus asup ka Abah, moal bisa keluar deui. Tapi ingat, Naon? lamun si Akang teu cager 10 kali lipat bayar ka nyai eta. 10 kali lipat. Gampang dah. Ieu mah. Inum. Cetu biasana nyi, sakali ge cukup. Sok. Bakal cager. Ngomong. Tuh kan, si Akang teh bisa ngomong. 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 Tuh kan, geus kadika duit tah. Eta si Akang teh bisa ngomong. Elak. Sok ngomong. Ngomong. Teh bisa ngomong si Akang mah. Geus perjanjian ka nyai. Lamun si Akang teh cager 10 kali lipat bayar ka nyai. Heula, sabar. Ku Abah di tarekahan deui nya, aya deui cai nu hiji deui nya. Antosan. 10 kali lipat. Katipu. Sip. Tah, ieu cai anu kadua pasti cager. Sok inum. Pahang, pahit. Naon eta teh? Iya malin obat cai oli. Anu penting mah ayeuna bisa ngomong, cager. Bisa ngomong. Da pahang atunya pahit. Cager. Bisa ngomong. Kumaha tuh Akang? Cager. Teh si Akang mah Aduh, Abah mah geus ieu geus ngalaksanakeun tugas. Geling. Jung dulu. Eta teh nyaho teh. Teh sia. Tah ayeuna Akang kumaha geura? Gagal kieu. Duit we geus kaluar geura. Eta teh duit yang bayar si Entin kumaha jadi ngurangan kitu. Ari Akang kal kadiuk di dinya. Katura heula capek lah. Capek. Bongan Akang tuh oke kalau nggak ngomong. Cuma lamun Akang tuh ngomong gagal merentah. Udah pahit atunya. Nih. Pahit. Ya, tak bisa. Ya Akang sakuma pahit, sakuma pang. Ngelel tak bari molotot gitu Akang. Udah spontan, refleks, mata ngomong teh atuh. Pahit. Refleks. Naon ai refleks teh? Nyai mah teu ngarti refleks. Da apa refleks? Tak. Kacang. Eta refleks teh gitu. Ruas. Beda eta mah Akang, Nyai reuwas. Nyai euker kesal ku Akang ditoel nya heueuh reuwas. Ya sarua hari tage Akang reuwas atuh letah mangi anu pahit pahang segala rupa karasa. Nyawa atuh spontan ngomong. Terus enak rek kumaha Kang? Rencana urang ayeuna sedengkeun duit geus kaluar. Ayeuna mah geus urang gawean deui lah kan duit aya kan eta 200 deui. Ngagawean naon deui dukun eta? Lamun gagal deui rek kumaha Akang? Moal ayeuna mah moal gagal lah dijamin. Ayeuna Akang rek pura-pura poho. Oh poho. Bener Kang, ari poho mah Akang bisa keneh ngomong. Akang teh kudu poho bener-bener. Ya nya atuh. Pokona mah poho we lah segala rupa. Mun bisa mah kanyai oge Akang teh pura-purana poho we kitu. Lah pokona mah geus poho we segala rupa lah. Dijamin ieu mah si dukun teh bakal kagawean. Nya geus atuh ayeuna rek iraha coba Akang. Ya, sore we lah numbeuh halodo. Nya. Aya tuh aya. Nya. Ayo. Tapi ingatnya Akang, eta kudu poho. Aya naon deui Nyai? Ih pugu Nyai teh, rek obatan di si Akang. Kunaon deui si Akang? Si Akang teh
Ti weh di dia teh jadi hilang ingatan. Oh, hilang ingatan. Pikun. Ya saha nyi? Abah. Pengobatan harita. Iraha. Oh bener nyinya. Pohonya. Ngaran saha. Ngaran. Ngaran saha poho. Bener Sahanya? poho. Tuh ngaran manehna sorangan. Teu inget. Iya saha, iya saha. Iya. Ya saha nih nyi deh. Bener. Iya saha yuk. Ieu teh Nyai, pamajikan Akang. Pemajikan akangnya. Asal lain kieu kamari mah. Nya kudu kumaha tuh? Geus pikun. Apal naon? Ari taeun. Apal keneh henteu? Eta mah si Akang mah teukeun poho. Eta teh Inget wae. nyolekan beureunya. Gampang kieu mah. Tapi inget aya tarifna. Sabaraha deui. Sarua jeung harita. Iya. Tapi ingat, lamun si Akang teu cager 10 kali lipat. 10 kali lipat. Abah mah konsekuen, tong salempak. Nya geus kunyai dibayar ya. Ingat, duit nu tos asup ka kantong Abah moal bisa kaluar deui nya. Gampang nu kieu mah. Kayak sabarnya, sing sabar. Ketipu anu mah. Pasti hasil berhasil anu mah. Tenang, tenang. Aduh, itu punten ya, Abah teh rada serak gitu punten ya. Ieu ramuanana sakedeung oge nu kieu mah cager. Tong hariwang tong salempak nya. Inung. Cager. Iya mah oli nu kamari, iya mah anu dibikin kamari. Ieu naon? Oli Nu iraha. nu kamari dibikin ka kuning teh ya, pahit. Cager. Ingateun ieu oli kamari. Bisa, balik ah. Ayo, heling. Balik dikit mah. Heling. Jog. Cager. Tak Akang arek kumaha kan gara ayeuna. Duit teh sintin jadi ngurang arek kumaha bayar ka sintin ari Akang cek Akang cenah moal inget Akang teh arek poho. Kal kainget Akang mah yeuh ayeuna ka sintin nyai mah era Akang kudu bayar ka sintin duit teh kurang. Udah atuh saha nu rek poho. Ayeuna dibere inuman, cai oli nu kamari nya pasti inget lah. Da karasa pahit kamari ge. Sieu Akang nyai mah eta tah. Kita pada ngomongkeun cenah pamajikan Kang Sodik cenah si Nyai boga hutang cenah kasih intin hutang beas. Eranya mah diomongkeun kitu Akang embung Nyai mah. Geus Akang ayeuna mah ide ti Nyai we nya. Bongat ide di Akang 2 kali gagal wae. Ide nyai naon coba ayeuna? Ayeuna mah kieu Nyai arek ngomong ye. Gara-gara nginum cai eta oli gitu Akang teh ayeuna teh jadi teu bisa ningali. Tolong we kitu teh Akang teh daek teh kitu kan. Itu. Heeh. Aduh, weh, berat eta mah. Sabada teh Akang arek daek teh eta kitu ide Nyai. Ya geus lah, kajeun lah. Yang penting mah asal duit urang balik deui we lah. Ya geus atuh. Nyai Akang naonan ieu teh? Apa latihan? Nah, itu Mang Sodik lolong. Pukul lolong eta jang. Kang Sodik teh keur lolong eta. Aya naon deui nya ayeuna? Ih, pugunya itu itak berobat di si Akang. Titas di dia teh si Akang teh jadi teu ningali. Lolong. Saha ieu nyi? Abah. Abah. Anu ngobatan di dinya. Ya, Heuh, apa ieu teh si Abah dukun teh? gitu. Lolong tapi matana beunta. Nu kitu teh ngaranna teh lolong bonconong teh. Lolong bonconong. Oh, gitu. Itu ketinggalan ieu saha? Ngabalag bague jirimna teh hidung. Ieu sabaraha ieu? 2. Oh, bener. Hari ieu sabaraha? 3. Wah, bener ieu. Gampang kieu mah nya. Cik coba dia. Deungeuna anu katuhu nya. Tah, perbah dieu masalahna. Perbah dieu ya. Tah, ieu cigana mah. Tah. Oh, Aya karasa. ngurunyut. Sakali deui. Dah,
Wah, sia. Cager, urang tes. Ieu sabaraha? 2. Geningnya. Asa cangcaya. Ingat konsekuen 10 kali lipat. Jadi 1 juta. 1 juta. Ayo. Baik. Ku abah mah konsekuen. Aing dibalikeun deui 10 kali lipat. Jadi 1 juta. Ya. Tapi omat. Tong bebeja ka sasaha. Wow. Omongnya. Tong bebeja. Wah. Bisi pamor eleh. Pamor turun. Pokoknya mah asalkan Nyai bayar 10 kali lipat. Nyai mau loba omong. Beres. Abah mah konsekuen. Abah nyokot duit heula ditukar. Ya. Antosan. Kantin 300. Bisa bayar hutang kantin, ha? Nah, ibu kan 700. Tuh hayang. Sih. Aduh. Karak abah ieu gagal ayeuna. Karak itu. Ieu duit nanya 1 juta sini, Nyi. tapi omatnya tong bebeja ka sasaha. Moal. Herang ke abah. Janjinya Yuk, 1 juta. 1 juta. Nah, dia malah duit kertas. Kertas ya mah mana duitna? Ieu naon? Kertas. Ayeuna berarti geus bisa ningali. Nyawa tuh ningali ieu mah kertas duit Berarti beda deui. geus cager. Kan kenyain ngomongna. Cager nyi. Cager. Nipu kita. Tuh nipu abah. Moal balik Nyi. Geus lah. Bentak deui nyi. Ayo geus Bentak deui. Cager. Giling lo pakai nasi. Giling. Geus atuh Nyi, tong ngalamun wae. Yang bareng geus nasib urang kudu kieu. Sing sabar we. Ngeunah wae Akang, geus tong di pikiran. Nyai kudu sabar. Sabar 10 tahun Akang Nyai teh. Coba Akang mah usaha teh ngan gagal wae. Kemari coba ka Bakarta. Pajarkeun teh Akang titisan cenah sare jeung nyirana anah. Harukan Nyai teh nyeri hate Akang teh nyeri hate. Pajarkeun teh titisan. Geus pogo eta mah gelo nyirana anahna. Tatama geura ka tabib makmul kan karugi 300.000. Eta teh duit teh jang bayar si entin Akang teh. Coba ada ka Siti can bisa bayar. Nyai teh era Akang. Ku batur teh diomongkeun Nyai boga utang beas cenah ka entin. Menang bantuan geura ti si corona. Karena dipaling kudu gelo si egol tah. Geus Nyai mah geus teu sabar Nyai mah. Geus teu kuat Nyai mah geus embung Nyai mah. Rek ditira Nyai mereka abah pokona mah rek berangkat. Ulah kitu Nyi, ulah omong-omongna. Nyai titira ka Abah. Akang yang saha di dieu. Geus sabodo. Nyai mah geus teu kuat. Rek mangkat ka abah Nyai mah pokona mah. Sabodo teuing. Nyi, ari akang tuh jeung saha? Nyi.